Para mitra sadaya nu sami-sami ngabadungan dongeng, mangjaya ngaturkeun wilujeng ngadangkeun kasubrekonna sadaya. Dongeng nu dihanca ku mangjaya carios nyambung judulna Kasarung Kasayang Mau. Ieu dongeng para mitra karangan Kileksa ayeuna teh nincak bagian ka-24. Atuh kasubrekonna di mana waliyina mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan, salamina kaing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengna para mitra ari kembang terong naon cenah para mitra? Kembang terong teh moncorong. Nah, namina kembang terong teh moncorong para mitra ada mangga tuh sae terong para mitra dituang mah sehatkeun kana badan. Mangga para mitra dongeng-dongeng nu aya di Mang Jaya Official mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Anu mana ayeuna Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung Kasarung Kasayang Mau karangan Kileksa dina bagian ka-24. Mangga nyangakeun para mitra wilujeng ngadangkeun. Para mitra pamiarsa nu mulya, urang tepang deui ayeuna urang teraskeun hanca dongeng anu judulna Kasarung Kasayang Maung karya Kileksa. Nyata carios diitok teh mangga urang teraskeun wilujeng ngadangu. Ningali kaayaan kitu para mitra, si Itok harita nu aya di tangkal teh terus nyarita, wah tetela si kasebelan teh rek ngajurag aing teh. Ari eta aki-aki pewot saha atunya. Boa-boa pangabisana aki-aki teh tah. Aya pangabisana si aki-aki kasebelan teh. Aki-aki bengkung si gahurang teh. Tapi lah, nah make kudu dipikiran segala rupa. Pirahanan aki-aki saese. Awas ya. Ireuyan sia ku aing. Ceuk garantos hate Mang Itok bari kerewek. Ngarampaan cucuk lanak bodas nu aya dina saku kampretna. Sanggeus karampa terus kunyam-kunyem mapatkeun jampe pangamat lanak. Barang tamat mapatkeun jampe, ana gorobas ti sakurilingeun aki giri. Jeung basuri aya lanak nyalampurkeun lobana teu bisa kaitung. Puriding bulu-bulu lanak nu jiga jarak teh cararengkat ampir bareng. Geus kitu sabrut. Lanak nu sakitu lobana nyalameran ka basuri jeung aki giri. Atuh puguh we duanana kacida karageteunana. Barang lanak-lanak teh narajang. Jeleng-jeleng aki giri jeung basuri laluncatan nyingkahan panarajang para lanak. Tapi lanak kacida pisan lobana bareng jeung duluan nincak taneuh. Lanak nu sejen siap narajang deui. Sabrut hiji lanak teh. Rupang gedena narajang basuri cucuk nu geus digurintikeun teh. Meni rame cingkirincing kawas gengge. Siak. Basuri kabenangan bitisna. Purial getihna bijil meni juuh tina tatuna teh. Atuh gero basuri ngoceak menta tulung ka aki giri. Waduh. Tulung. Aki. Tulungan kuring aki. Cek basuri bari maksakeun maneh luluncatan. Lantaran lanak-lanak anu sejen terus-terusan nyalameran. Ari aki giri gero ngagorowok ka basuri. Bari luluncatan nyingkahan panarajang lanak. Suri, ulah jauh ti aki oi. Kadieu sing deukeut ka aki kadieu bahaya gede ieu. Lantaran ieu lanak teh lain lanak biasa ieu teh. Cek aki giri bari anger luluncatan nyingkahan nyata panarajang lanak teh. Ari basuri jeleng luncat micinan samran-samran para lanak bari ngadeuketan ka aki giri. Sanggeus basuri deukeut jeung aki giri gancang nyekelan kana leungeun aki giri bari pok basuri nyarita ka aki giri. Lawan atuh lanak teh ki. Tapi aku kudu terus-terusan kieu mah. Sok atuh lawan ki kadinya. Ceuk basuri bari nutur-nutur aki giri. Nu luluncatan nyingkahan panarajang para lanak nu teu daek eureun. Tapi sanajan bari jeung kitu pok aki giri ngajawab. Oh cicing sia suri. Yo gerek dilawan ku aki teh. Sok cek lantah leungeun aki sing pageuh. Sarta aki rek milang nepi ka 5.
Lamus nepi kalima, tahan napas ulang ngarenghapnya. Sok siap-siap. 1, 2, 3, 4, 5, tahan. Cek Aki Giri ngomong kitu na bari set nahan napas teu nyeseup jeung teu ngaluarkeun hawa. Nu kitu teh lain ngan Aki Giri wungkul tapi Basuri nurutkeun sakumaha papatah Aki Giri. Bareng jeung nahan napas Basuri katut Aki Giri nangtung ngajanteng ka waspato. Para lanak nu lobana ratusan teh teu ieu dipalire. Seaki jilanak ngapintih Basuri, cucukna meni curinti krek nyamber Basuri, tapi ana bret nubruk suku Basuri kalaya kuprak. Lanak nu sakitu gagahna teh salin jinis minah rupa jadi kalakai daun teureub. Syak lanak sejen nyalameran kana suku Basuri jeung Aki Giri. Kalayang pluk. Kitu we para mitra plak-pluk geus ting kalayang teh. Anak-lanak teh garanti jirim jadi kalakai teureub nu kacida lobana. Malah dina waktu nu kan sakilat pisan sakurilingeun Basuri jeung Aki Giri. Geus pabalatak kalakai teureub. Ari lanak-lanak nu sakitu lobana teh teu nyesa hiji-hiji acan atuh geus kitu mah kakara. Basuri jeung Aki Giri bari sadeui ngarenghap, malah Basuri meuni bari tanggah nyeseup hawa seger. Aki Giri pok nyarita bari gogodeg. Waduh, teteh lama si kene sangat leuweung teh euy. Urang ulah lila-lila teuing cicing di dieu Suri. Lantaran urang bisa paeh alatan diganggu ku siluman kararitu. Memang aringan sakali mah bisa kene dilawan ku urang. Tapi kumaha lamun terus-terusan. Lamun lanakna lobana kira-kira 3.000, banyak urang kudu nahan napas tuluy-tuluyan. Beureun paeh lamun urang teu napas mah. Hayu urang ini puru-puru. Cek Aki Giri bari rek ngaleos ini teh ti heula bari pok Basuri ngomong semun hoream ini. Ke heula ki Ieu suku abdi tulungan heula ki ieu duh. Aduh, ieu nyeri sarua we jeung disamar lanaknya an ki. Padahal ngan seukur disamar daun teureub nya. Sok tulungan heula ti ulah makarusu ini teu. Ieu getih ieu meuni boloboran kieu aduh. Leuh, dasar sial hirup teh. Nah, itulah kena teh kalah ka abdi lain ka Aki we tuh. Cek Basuri bari nyekelan bitis nu dewang. Urut disamar lanak ciciptaan Mang Itok. Nempok itu mah Aki Giri oge teu tulus init kalah kagek diuk deui nyang hareupan Basuri. Nu keur muringi senahan nyeri, pok Aki Giri nyarita bari ngilu nyekelan bitis Basuri sarta terus disidik-sidik. Wah, poho Aki teh Suri. Cik Aki ngili kanu tatu teh. Bisa keneh diubaran atawa moal kitu. Da sapira aku disamber kalakai. Daun teureub make kudu dewang onaman mah. Cek Aki Giri bari terus ngurutan bitis Basuri nu dewang bari ngaluarkeun getih. Ari Basuri teu ngomong deui kalah kanyengir bakat ku nyeri. Kuntuna diperketkeun ngarah ulah nepi ka ceurik lantaran era ku Aki Giri. Sedengkeun tatu dina bitisna nyerina lain lumayan alah batan ka kadet ku bedog. Karasana panas. Campur ateul jeung nyaksrak ka sakujur awakna. Mamatak lamun teu era ku Aki Giri mah sigana mah geus ceurik auk-aukan bari gogoleran. Tapi Basuri usaha sakuat tanaga nahan ka nyeri. Sedeng Aki Giri leungeunna teu daekeun cicing terus susur sasar ngurutan bitis Basuri bari kekerenyeman jiga nu keur jampe. Kumaha atuh Mang Itok para mitra? Ari Mang Itok nu boga gagasan nyerengeh we bari nyeungsirikeun bari ngintip di luhur Basuri jeung Aki Giri. Bari nempokkeun anu keur ngagugulung tatu pok Mang Itok ngomong sorangan jroning hatena. Sok sia. Rasakeun sia Suri jeung deui moal diantep kitu wae sia lah. Sameme sia ninggalkeun ieu tempat sia kudu seueuh heula ngasaan panyiksa ti aing deuleu. Cek Mang Itok bari terus kunyam-kunyem mapatkeun jang jawokan pikeun ngamat siluman. Maksud Mang Itok sakali ieu rek ngonang rahayat siluman Ipri nu ngaratuan di nagara Orai. Tamat Mang Itok babacaan hiuk aya angin ngaberung tarikna keur ti kajauhan. Teu gelebug nebak tatangkalan palebah Mang Itok cicing sarta teu kanyahoan mimitina hoe nu meunang ngalamang Itok ngadadak rabeng halaliber ka bawah angin.
Barang marurag di kana taneuh ngadedak sing buringkal jara di orai sanca sagede-gede tangkal jambe. Kalayan dina waktu nungan sakilat pisan di sakurilingan Aki Giri jeung Basuri geus nyata aya ratusan orai sanca teh anu rek siap nerajang kaduaan. Geus carileugeg para mitra sadaya atuh puguh we Basuri jeung Aki Giri. Mani buriabun ceuli kawas nu reuwas jeung sieun. Mangkaning Aki Giri mah can hasil ngubaran Basuri nu tatu. Nempok kitu pok Aki Giri nyarita. Waduh. Cilaka euy Suri. Lu kumaha urang ayeuna ieu? Tetela ieu. Urang bakal cilaka lamun kaya kieu mah ieu. Cigana bae salah ini teh euy. Kadi teh Suri. Pati-pati tiwas dilegleg orai ge. Urang kudu bareng duaan. Tapi cek pangrasa Aki ge, lain orai biasa ieu teh. Tang tu moal aya bedana jeung lanak-lanak nu tadi ieu teh. Kade ulah ngejat Suri, da moal mungkin aya orai sanca bebarengan loba kitu kieu mah. Orai sanca mah paling loba ge dua sajodo. Sok siap-siap. Cek Aki Giri bari mureleng mencrong ka orai-orai nu rek narajang ka manehna. Ari Basuri pok nyarita bari ngadegdeg. Wah. Abdi mah boro-boro bisa ngejat jauh Aki lah. Usik ge ambir teu kuat ieu lah lantaran suku karasana beuki panas ieu jeung berat Aki. Kade ulah ninggalkeun abdi kieu. Aduh, ieu suku meni nyeri. Cek Basuri bari maksakeun nangtung terus nyeklan tongong Aki Giri. Nu geus bongko. Ari Aki Giri pok nyarita rada nyentak. Oh, cicing cek Aki oge. Panal pisan hirup teh hese diatur nyaneh mah. Anggeus montong loba cacapek bari nage. Tuh tempo ratusan orai rek ngalegleg ka urang tuh. Orai jijieunan sigana mah ieu teh. Tapi sok sanajan orai jijieunan, ai bisa macok ka urang matak ngabahayakeun. Bisa ngabeulit ka urang nya kitu keneh santeuna, tulang-tulang urang bisa remuk jeung hancur. Tah sangkan urang ulahkeun ku eta orai. Urang kudu ngahindarkeun diri kitu tah. Sok. Siap-siap euy. Jawab Aki Giri bari taki-taki. Lantaran harita teh dua orai geus ting logodor nyalampeurkeun Basuri jeung Aki Giri. Puringkal, hiuk, jabet sangking Aki Giri dibabuk ku butut orai. Gero si Aki ngagero meri adu-aduhan. Aduh, kurang asem sia do panjang teh deuleu. Ngagebuka aing sia kurang ajar. Cek Aki Giri bari papelenggingan lantaran cangkeng karasan asa potong. Basuri nyeklan kana tongo Aki Giri kabantingkeun rubuh ngarumpuyuk kana taneuh. Tapi kulantaran bakat kusieun kanyarina teh teu dirasa, jung nangtung deui, hiuk cebron. Aduh, yang nyeri Aki. Aduh, Aki nyeri Aki. Aduh, Basuri ngarempeyak brak Basuri namru. Terus ngagoler teu empes-empes. Cigana bae kapaehan. Lantaran tatu nu dewang dina bitisna dibabuk ku buntut orai nu katsida tarikna. Ari orai-orai nu sejena jiga nu dikomando nempo Basuri ngagoler teh. Kulusur. Hosh. Tak orai bener has-has suara mitra sadaya. Kaget. Urang lajengkeun deui. Orai-orai nyalampeurkeun ka Aki Giri jeung Basuri. Atuh puguh we Aki Giri meuli colohok bengong nempo ratusan orai nyalampeurkeun babarengan. Tapi bubuhan lain aki-aki kosong molongpong jiga lodong Aki Giri mah. Nempo bahaya geus deukeut teh gancang awatek ajian paranti meruhkeun orai. Barang ratusan orai geus ampir tepi ka Aki Giri. Eta mangan sakila. Aki Giri ngalaan totopongna sret. Hiuk. Eta totopong teh dikamut-kamutkeun ka sakurilingeun awakna. Dadak sakala. Harita keneh disusul ku sora angin anu ngaguruh di awang-awang. Teulilah hiuk angin ngagelebug palebah riungan orai nu keur ngepung Aki Giri. Angin muter ngurilingan Aki Giri teu beda dikurilingan ku benteng anu katsida kuatna. Atuh puguh orai nu rek narajang teh ka Aki Giri malunur deui. Aya hiji dua nu maksud narajang ngababuk ku buntutna. Harita keneh jirimna balik deui. Jadi hoe para mitra sadaya gigireun Aki Giri kitu jeung kitu kaayaanana harita teh.
Para mitra sadaya, barang Aki Giri ningali orai-orai ngarobah jirim jadi hoe. Atuh terus Aki Giri ngomong sorangan, teteh lah oi. Ngan sakadar orai mamalihan teteh, teu beda tilanakeun kananya. Bobari atuh nu kieu mah. Hei Ratu Ibri, nu gageuh nagara orai. Pangnyingkakeun rakyat anjeun nu rek ngaganggu ka kaula. Lamun anjeun teu ganggu ka kula, kula ge moal ganggu. Pada-pada we urang hirup sia-sia aing-aing. Tapi lamun keukeuh peuteukeun anjeun ngaganggu kapaksa ku kula rakyat, anjeun bakal dihancurkeun. Cek Aki Giri bari kap nangkeup harigu. Kudua leungeunna terus babacaan mapatkeun jampe pamake. Telila hiuk aya angin ngagelebug nebak kana ratusan orai. Nu keur carolohok bengong para mitra sadaya orai ge. Rupina seueur teuing. Ieu neureuy pil bengong orai teh ye. Kalayan teu kanyahoan jobreng we. Sakabeh orai teh rabeng ka bawah angin, muter di tempat eta keneh. Atuh rakyat orai nu lobana ratusan teh pabaliut di awang-awang. Sarta bukbak silih teu merag jeung pada baturna. Sakur geus diadu langsung marurag kana taneuh ngajang gelek. Ngajang gelek para mitra. Ngajaradi hoe deui balik ka asal. Asal tina hoe balik deui kana hoe. Kitu kaayaan orai-orai ciciptaan si Itok teh. Malah tungtung nama kabeh plak plik pluk marurag jaradi hoe. Nempok itu cakakak Aki Giri seuri. Kuning teh sabaraha kagagahan orai teh euy. Tuh deuleu suri. Katingali ku sia heuh. Yo, kalau jadi haro hoe geuning teu boga kaera sia. Disangkana aing teh bakal sieun meureun ku sia nya. Sok si harudang deui ari nya mah sia wani keneh ka aing deuleu sia hoe. Cik Aki Giri bari nulak cangkeng si garunya gagah. Puguhen lak cangkeng nu bengkung teh atuh para mitra. Sagagah-gagahna ke bengkung siga hurang. Atuh puguh Mang Itok mending ngahuleung nempok kapinteran Aki Giri. Sajongjongan mah Mang Itok teh ngahuleung bae bari mikir-mikir kumaha nya pilampaheun. Kumaha cara ngalawan ka Aki Giri. Sanggeus rada lila mikirna pok Mang Itok nyarita deui dina hatena. Rek ditipu sia ku aing mah sugan bisa. Keun rek diajak ngobrol sia ku aing mah. Hegrek dibobodo da si Suri mah geus puguh keur kapaehan ye. Cek Mang Itok bari jung cengkat lalaunan, terus mapaidahan kai ngarayap kawas monyet. Maksudna rek turun tapi hayang ulah kanyahoan ku Aki Giri. Turuna kayan rencep pisan. Sarta para mitra sadaya sanggeus aya di tungtung dahan. Terus pinah kana tatangkalan sejen. Teu geus aya dina taneuh kalayan teu kanyahoan ku Aki Giri. Lantaran harit Aki Giri keur ngaguyah-guyah basuri. Nu masih keneh ngagoler teu empes-empes kapaehan. Ari Mang Itok terus ngetayep lalaunan bari ngajingjing awingora sapasi. Maksudna keur pitalieun. Teu lila serog Mang Itok haritan pi ka Aki Giri sarta pok pura-pura ngomong kaget. Ulah, Ki, nuju naon aki teh? Sareng eta sae teh teu damang Ki. Cek Mang Itok para mitra sadaya bari neuteup ka Aki Giri. Atuh kacida Aki Giri reuwaseunana gancang malik ka Mang Itok bari nyarita. Hai. Ari ujang saha ieu teh? Nah geuning wani ngulampreng ka jero leuweung ieu. Apaan ieu leuweung teh kacida pisan sangetna itu. Nah ujang teh manusia atawa siluman? Lamun manusia sangaran jeung urang mana deui. Amun siluman ulah ningalikeun ka Aki kitu tah. Cek Aki Giri bong nu kacida kaget nempo Mang Itok gancang ku Mang Itok dijawab. Hehe. Mang Aki ku abdi dijawab. Bari disangemkeun asal jenengan Aki oge kedah disangemkeun ka abdi. Abdi teh nu katelah ku urang lemur mah Pundora sun. Rupi lemur di Cianjuang abdi teh sun Ki. Taina abdi teh bade tumaros ka Aki saha jenengan sun. Bade angkat ke mana, mulih di mana, sareng naon atuh disejak ku Aki teh. Cek Mang Itok bari anger ngajanteng nangtung hareupeun Aki Giri. Pok ku Aki Giri dijawab. Oh, jadi ujang Dora meureun si ujang teh.
Ari nu ngaran aki teh katelah aki giri. Ari nu ieu ngagoler ngaran Abah Suri urang Cikaranjang. Ngan ari aki mah geus teu boga lemur ujang. Geus teu boga lemur rebu matuh Banjar Karang Pamidangan si aki mah. Ari pamaksudan aki tere ka lemur Cihanjuang nepungan anak aki nu ngaran Nyang Itok. Da kelantaran ujang ti Cihanjuang aki rek nanya ka ujang kabeneran atuh kitu tah. Ari ujang wawuh ka ngaran Itok ujang. Jeung ujang keur naon aya di leubeung teh? Ceuk aki giri bari neuteup ka Mang Itok. Gancang ku Mang Itok dijawab. Watu kantenan we wawuh maki. Sanes wawuh deui sareng nu ngaran Itok mah atuh. Nanging hanya akal saupami aki ka Cihanjuang ayeuna teh moal penak sareng tuang putra teh. Margi parantos aya saminggu Mang Itok teh teu aya di lemur sun. Ari abdi mah aya di dieu teh nuju ngalahoe nanging geuning janten ayang-ayangannya. Ku aki daud awutan tapi kumaha ieu teh? Oi. Tu pisan aki mah jang dora. Malahnya gara-gara ieu hoe aki jadi kieu ujang ieu. Ari lalakonna mah kieu geura ujang ieu. Ceuk aki giri bari derak-derak nyaritakeun naon-naon nu tumiba ka manehna. Jeung ka Abah Suri. Mang Itok ngeuh kai bae nyengsirikeun dina jero hatena. Tapi ari panonna mah jiga nu heueuh colohok ngilu kaget. Ari aki giri sanggeus beres nyaritakeun pangalamanana pok nyarita kieu. Da kitu mimitina mah jang dora. Malah sabenerna mah aki oge ngarep-ngarep ka ujang teh. Lantaran rek nyenta cai satadina mah. Ari ujang nyatas di mana atuh ieu teh ujang teh? Mawi wangsul ngalah pitalieun ki. Duh meni teh moal aya kajantenan kieu. Sanes dupi pamaksadan aki bade naon atuh ka dieu teh? Duka teuing ujang. Lantaran lamun diteruskeun ka Cihanjuang meureun eueuh artina. Ari nu diburuna keur eueuh mah sajabat ti kitu batur aki atuparna deui yeuh. Jigana aki teh rek balik heula we ka lemur aki atawa ka Cikarancang. Ari Cihanjuang teh jauh keneh ujang kira-kirana ti dieu teh. Lamun jauh kene aki rek balik deui. Lamun geus deukeut mah nyarek dikeureueuh we ku si aki. Ceuk aki giri bari neuteup seukeut ka Mang Itok. Gancang ku Mang Itok dijawab sangkan aki giri buru-buru ingkah di eta tempat. Uluh kantenan we atuh tebih maki. Malah abdi ge sok sadinten di jalan teh nu mawi ayeuna ge abdi teh bade meresan hoe margi sieun poekeun di dieu babakuna mah. Numutkeun emutan abdi mah langkung sae aki teh mulih deui we ka lemur aki margi ka di Cianjuang mah parantos teu aya nu jenengan Itok kitu tah. Cek Bang Itok bari ngumpulkeun hoe nu ayang-ayangan ari aki giri can seubeuh tatanya pok nyarita deui. Ke. Ari ujang teu ngadenge beja. Ka mana cenah si Itok teh initna ujang? Cik sugan aya beja ari jeung batur salemur mah santeuna meureun. Lantaran geus saminggu kitu can balik-balik aya beja aya carita. Cik sugan aya keterangan ti ujang aki hayang nyaho kitu seutikeun manta kitu. Oh, aya eta ge wartos maki. Nanging teu terang ari nu leres henteuna mah margi. Ari wartos ti nu sanes mah sok sanes deui ka abdi teh ki. Saurna Mang Itok sakulawargi bade ngalih ka lemur teh nyolaut tak kitu ki. Cek Mang Itok ngabohongna teu dikagok-kagok. Bari leungeunna mah anger ngope pangumpulkeun hoe nu pabalatak. Ari aki giri mending ngajenghok ngadenge kitu. Lantaran teu nyangka sacongo buuk ye nu nyarita teh Mang Itok. Bok aki giri nanya deui pura-pura teu nyaho. Ke. Ari lemur teh nyolaut teh di mana ujang? Aduh kateuing teu terang abdi ge ki. Punten wae ki ieu sanes teu hawatos kanu tumaros. Jawab Mang Itok bari nahan piseurieun lantaran asa teu puguh dipikir-pikir ngabohong teh. Tapi kulantaran geus kagok asong jeung ngabohong ka musuh kapaksa we ngabohong teh beuki dilobaan. Ari sabab para mitra sadaya ngabohong mah sageutik jeung gede ge sarua wae. Keur mah manehna teh teu biasa jadi teu kaciri. Pamunten, sabab ngabohong biasa teu kaciri bohong. Kudu ditutup ku bohong deui.
Harimang Itok sanya nama lain tewani ngalawanan ke Aki Giri, tapi lamun kudu tarung di dinya mah horeameun, lantaran kudu ngorbankeun hasil pagaweanana. Sedang hutang janji ka babah Kun Siong tetep kudu dibayar, nya kapaksa Mang Itok teh teu ngalawan ka Aki Giri. Sajabat ti kitu hayang tepung heula jeung Ki Burahol. Ari Aki Giri harita teh pok nyarita deui. Oh nya teu naon atuh Ujang. Ari teu nyaho mah, tapi sakitu ge geus pirang-pirangnya nuhun saaki teh geus dibere katerangan. Ngeunaan si Itok nu di lembur Cihanyuang jadi keur eueuh ayeuna teh. Nyai geus kitu mah pek atuh sing jongjon digawe Ujang. Aki borek balik deui we heula lantaran perlu ngubaran ieu nu tatu ieu. Basuri ieu lamun teu diubaran cilaka manehna. Getih abor-aboran saat getih mah meureun pae. Nah kitu. Ayeuna Aki rek balik heula. Cek Aki Giri bari ragamang kana awak Basuri anu masih keneh can eling-eling. Maksud Aki Giri Basuri rek dipanggul, rek dibawa deui, nyata dibawa balik. Tetela sanajan geus bengkung ge kuat keneh tanagana Aki Giri. Lantaran awak Basuri nu jangkung badag teh meningan sagiriwil geus aya dina tongong nu bongkok ngan sameme init. Ningalkeun Mang Itok pok Aki Giri nyarita heula. Oh Ujang, mangga tuh permisi Aki marek balik Ujang. Oh mangga Ki mangga, sok didongakeun ku abdi sing enggal dugi ka bumi Aki. Jawab Mang Itok bari nyelang heula ngareret ka Aki Giri. Geus kitu mah leos Aki Giri init ninggalkeun Mang Itok. Malah teu lagi geus jauh deui Aki Giri teh. Tungtung nama les Aki Giri teu katempo deui ku Mang Itok. Kumaha para mitra sadaya dongeng salajengna. Sabada Aki Giri sareng Basuri ari indit. Harita si Itok seuri sorangan bari nyarita. Tetela, bodoh si Suri teh. Awak badag ai kalakuan. Dasar kalakuan. Teu badis we jeung bonteng Suri. Gede tapi hipu. Jeung si Giri de bengkung ka surang teh. Dipikir-pikir mah bloon kabeh geuninnya. Belegug lah. Siga nu heueuh rek ngajorag ka si Itok. Kakara sakitu ditipu ku si Itok. Sugan geus ditipu kitu malah. Moal datang deui ka Cihanjuang. Jadi aing jongjon ninggalkeun lembur moal malang ka si Kulup jeung ka Silani. Lamun kaayaan kieu moal anu ngadaguan. Moal di ngadaguan poe isuk nempungan ka Ki Burahol. Poe ieu keneh aing bakal init ka Tenyo Laut. Cek Mang Itok bari ret mengkeutan hoe sanggeus beres rigidig dipanggul. Terus ngaleos ninggalkeun eta tempat rek balik ka lemurna. Gancangna carita para mitra. Aki Giri nu memanggul Basuri geus tepi ka imahna ka Gunung Susuru. Kalayan teu loba catur gancang Basuri diubar aber tatuna. Aki Giri pakupis neangan popis sorangan bari teu nolih kacape. Ngan untung hasil pagawean Aki Giri teh teu mubadir. Lantaran saharita keneh Basuri geus eling deui. Malah kuniang hudang lalaunan bari pok nyarita. Aki, nah itu jiga geus aya di bumi Aki. Ari orai sanca kamarana Ki. Kaget abdi tebet asa teu puguh ieu teh. Cek Basuri bari sirahna teu daek cicing terus pupurilitan. Nempok sakurilingeun. Ari Aki Giri pok ngajawab. Bener pisan ieu teh di imah Aki euy. Hari sabab tetela pisan. Urang teh salah ini tibatan hasil mah kalah kama pagkala. Anyun cilaka di samerlanak siluman. Si Itok lapur teu kapanggi. Malah cek beja mah si Itok teh geus ngungsi ka Tenyo Laut cenah. Jawab Aki Giri bari gek diuk dina bang barung. Ngalang di lawang siga nu keur ngalamun jauh paninengan. Basuri kaget ngadenge katerangan Aki Giri. Pok nanya ke Aki Giri. Huluh. Nyati saha Aki kenging wartos. Nah kantos ka Cihanjuang Aki teh. Cuk Basuri bari ngadeuketan diukna ke Aki Giri. Samemeh ngajawab Aki Giri ngaluarkeun heula padudan. Terus diseungeut pelenyun udud bari tungpang kaki. Geus rada lila kakara ngamimitian deui nyarita. Ah henteu ka Cihanjuang mah Aki teh.
Tapi aki manggih beja di hiji jalma tukang alahoe. Malahnya di tempat nu tadi kene tepung nate. Ari nurutkeun keterangan eta jalma teh kieu geura. Cek aki giri bari darak-dak nyaritakeun obrolanana jeung Mang Itok anu ngaku boga ngaran Dora. Sanggeus beres nyaritakeun lalakonna, pok aki giri nyarita kieu. Da kitu pamanggih aki teh euy. Anu mata kapaksa we balik deui ka dieu. Lantaran cek pamikir aki asa taya guna taya mangpaatna ini ka Cihanyuang oge. Hari si Itokna eueuh mah ci kumaha nurutkeun pamanggih pamikir anjeun Suri. Cek aki giri bari neuteup ka Basuri anu keur ngahulang jiga nu bingung. Barang ditanya kitu ku aki giri, pok Basuri ngajawab. Wah, kateuy ngatuki pamikitu lalakonna mah ngaraos bingung abdi oge. Eta mah nyanyangakeun we kumaha aki, abdi mah bade nurutkeun sakumaha putusan aki we. Nah geuning kitu anjeun mah. Ya aku teu boga pisan pamanggih lain. Lantaran panji teh beunang disebutkeun anjeun anu boga digagasan. Sabab aki mangan sakadarek ngabantu unggul. Cik hayang nyaho. Kaluarkeun sagala rupa unak-unak hate teh. Hari nya boboga niat. Ulangan ngandelkeun aki bungkur mikir-mikir teh. Nyata ge aya ari kahoyong maki. Ning sok sieun teu parok sareng aki. Sok sieun teu saluyu kana pamanggih abdi. Cek Basuri nyaritana bangun teu pati purun. Atu aki giri rada morongos pok ngomong ti popoloton. Goreng boga pikiran kitu teh. Lantaran sarua we jeung teu percaya ka aki. Sok hayang nyaho bejakeun ka aki. Kumaha kahayang anjeun teh? Cek aki giri bari melong ka Basuri. Ieu maksud abdi teh ki. Kumaha pemi urang bujeng we atuh ka lemur teh nyu laut. Manawi we di dinya tiasa pendak sareng si Itok. Sajabi ti kitu, amesakan tenan tiasa tepung jeung kiburahol kitu maksud abdi teh. Tah, geuning boga kahayang. Mun kita tadi nyarita teh atuh. Tapi kumaha yeuh? Apaan eta suku? Karasa keneh nyarita wah henteu. Cek aki giri bari ngareret kana bitis Basuri. Ari Basuri pok ngajawab sarua ngareret kana bitisna. Henteu ki. Samalima tos daya tilas-tilasna acan. Geuning gampil cager raheut teh nya ki. Cek Basuri bari ngusapan bitis nu ti tadi doang. Tapak cucuk lanak. Lantaran tete lapisan raheutna geus cager malah teu aya urut-urutna acan. Ari aki giri pok ngomong deui. Oh, syukur ari geus cager mah. Lantaran raheutna ge ngan saukur disamar ku kalakai daun teureub. Keun sakitu mah hitung-hitung keur nambahan pangalaman we. Da ayeuna lamun anjeun geus cager, urang ini tuh ayeuna mah lantaran cicing di dia ge geus taya hartina urang teh. Ngan jalana supaya ulah mapai leuweung, urang nguriling ka beula kidul. Keun rada jauh ge mapai-mapai lemur jadi moal loba teuing pikiraneun kitu tah. Ai lemur teh laut tetep kitu ki. Cek Basuri nanya ka aki giri. Lantaran ngarasa hoream Basuri teh ari dina hate nama. Ngan teu wani ngedalkeun bungkul. Aki giri pok ngajawab. Pugu atuh jauh mah. Nu matak ulah nu isuk bageto. Ayeuna urang init. Lantaran lalampahan urang teh moal mahi ku sapoe sapeuting. Paling kancang ge kudu 2 poe 2 peuting teu eureun-eureun. Jadi lamun sapeuting kacokot ku sare mah ka 3 poe lalampahan teh kudu disorang ku urang tak kitu. Hayu urang mangkat ulah lila teuing eureun ngarateuh tepi. Cek aki giri bari jung nangtung terus turun tina golodog. Ari Basuri pok ngajawab. Mangga tuh ki abdi mah ngiringan. Jawab Basuri bari jerut manehna ge turun. Terus nuturkeun aki giri nu geus mimiti leumpang ningalkeun imahna. Sedang oge eta 2 jalma geus jarauh ti imah aki giri. Nu dimaksud Basuri jeung aki giri teh rek ngajugjug ka lemur teh laut, tempatna Ki Burahol jeung Nini Burahol. Para mitra kaum dangu. Kacaturkeun isukna Basuri jeung aki giri geus araya di setengahing perjalanan. Duanana geus mandi kesang.
Bakat kuges jauh lumaku. Lalempang mapai-mapai sawah jeung tegalan malah sakepeung mah sok ngarasawa. Ngaraas walungan terus nyorang sampalan. Selang-selang tina lempang sok arireun ngadon ngareureuhkeun kacape bari nyusutan kesang. Dina poe eta anu keur lumampah teh lain ngan Bah Suri Wungkul jeung Aki Giri. Tapi Mang Itok sarua keur aya di setengahing perjalanan. Hari nu dimaksud sarua rek ngajugjug ka lemur teh laut. Mang Itok lumakuna bangun rarusuh menaker. Manehna lempang geus ampir sapoe sapeuting teu eureun-eureun. Malah kira-kira wanci asar Mang Itok geus tepi ka palebah warung Maona. Datang-datang gerok Mang Itok nyalukan Maona bangun anu sono. Hehe. Maona, sampura sunyi kuring datang deui ye. Inget kene Maona ka kuring. Cek Mang Itok bari sila dina bangku paranti nu rek jarajan. Ari Maona para mitra ngadenge aya nu gerak-gerok teh teu buru-buru nemalan. Lantaran kagok keur aya di dapur. Tapi teu lila torojo nyampeurkeun bari nyarita. Saha nu nyalukan ka kami teh ha? Aya naon Ujang? Rek jajan atau rek dahar Ujang teh? Cek Maona bari neuteup ka Mang Itok nu keur moloho. Nempok pamolah Maona jiga nu teu wawuh, Mang Itok nyarita deui bari ngalaan dudukuyna. Itu si emak. Tidak aku geus poho deui ka kuring mak. Da cuk rasaan kuring mah can aya saparapa taun. Tetepung jeung kuring teh. Cek Mang Itok bari malik neuteup ka Maona. Nu keur kerung jiga nu mikir atuh pok Maona nyarita deui. Usah atuh ieu teh nya da amat teh poho deui Ujang. Kudu dimaklum da geus kolot mak teh loba pisan panyakit babakuna mah poho ka jalma teh kitu. Tetela geus pikun Maona teh nya. Bisi Maona poho deui nya ieu jalmana nu ku Maona dititah nyeuhil ku suluh sagede bitis teh. Bila aku Maona poho deui. Cek Mang Itok bari nyengir seri leutik inget kana lalampahan ti heula. Atuh Maona meuli curinghak ngadenge caritaan Mang Itok teh. Bok nyarita bari nepakan tarang ciga nu keur lieur. Ulu jadi Jang Itok ieu teh. Hampura Ujang mah teh aduh. Panyana teh lain Jang Itok. Rampes Ujang sok anu. Geus ditemalan kumaha ayeuna mah. Ka mana wae Jang Itok menikah kara katempo kumaha. Kumaha geus beungar ayeuna Jang Itok. Cek Maona. Gek diuk gigireun Mang Itok atuh Mang Itok bungaheun ari ngadenge Maona geus ingeteun ka manehna mah. Bari pok harita teh Mang Itok nyarita deui. Tah geuning inget ayeuna mah nya mak. Bener pisan kuring teh Itok, malah geus beunghar kuring ayeuna mah mak. Tapi lain beunghar ku harta bana kuring mah. Kaungaran kuring teh nya teu ku pangarti jeung pangalaman. Malah beunghar ku musuh deui kuring teh. Dah kulantaran Maona geus inget deui ka kuring. Si kuring pangyieunkeun cikopi pahit sagelas. Engke geus sadia cikopi, urang ngobrol. Cek Mang Itok nyaritana congah naker. Bubuhan geus nyahoeun yen Maona ge pikacongaheun, ari Maona pok ngajawab deui. Ujang sok daguan sakedeung nya. Cek Maona bari leos ka dapur rek ninyuh cikopi keur Mang Itok. Sanggeus beres terus nyampeurkeun ka Mang Itok. Sok eta cikopi teh dituna dina meja hareupeun Mang Itok bari pok Maona nyarita. Sok beramimitian Uyang ngadongeng teh kadinya Jang Itok. Ma panasaran hayang ngadenge hayang nyaho lalakon Jang Itok. Timiti tepung jeung ratu maung nepi ka ayeuna. Keuna cikopi mangke teu kudu dibayar asa tukangeun tukeranna ku dongeng. Tuh mitra. Cikopi tukeran ku dongeng nya doh. Nikmat tukang dongeng. Segala ditukeran ku dongeng. Ieu tukeran ku dongeng. Ieu tukeran ku dongeng. Deh. Sugan we serba tuker we barter. Ngaso heula para mitra sadaya. Bisi kaburu ditukeran ku dongeng gitu. Sanggeus Maona nyarita tadi atuh terus ditempas deui ku Mang Itok. Heug lah mak. Keun urang tukeran ku dongeng nu aya perangannya, arah rame. Sok umah Bandungan sing tenget ye. Cepil bukakeun. Rambut anu ngarungkupan cepil sing raikeun. Kuring rek mimiti ngadongeng ye keur mayar cikopi. Kuring rek minum heula nya.
Bari suruput harita teh Mang Itok nginum cikopi. Saeutik da puguh panas kene. Sabuat Maino amai Mang Itok eureun nyaritana pok diselang heula ku maona. Heueuh sok geura kadinya. Da ceulik mah geus sayagi ti tadi ge malah kamari geus dikorekan ceulik mah teh. Nya sok atuh urang mimitiannya. Jadi zaman ayeuna aya hiji manusia nu ngaranna Itok. Eta manusia teh keur ngalalana ngitung warung ngajajah milangan nu dagang. Ari lalakon nu salengkapna mah kieu geura maona. Cik Mang Itok bari dadak-dadak nyaritakeun lalakon nu kaalaman. Di mimiti tepung jeung hiji maung tug nepi ka harita kabeh imeut ditetek dicaritakeun taya nu kaliwat saeutik oge. Malah pok ditungtungan ku nyarita kieu. Sakitu lalakon nu karanapan ku kuring teh maona. Umbatak ceuk kuring ge tadi, kuring malin beunghar ku harta bana. Tapi kala beunghar ku musuh, cek Mang Itok bari regot nginum cikopi. Ari maona pok nyarita. Uluh. Kutan jadi kapapanyangan lalakon teh nya ujang. Geuning rame dongeng teh Jang Itok. Lunas sakitu ku cikopinya. Tapi ari basuri ka mana cenah itu Jang Itok? Matak. Kuring teh nyaho. Malah kuring gerek nanya ka maona ari ka dieu aya jelema nu boga ngaran Basuri atawa henteu ye. Awakna jangkung gede, babarengan jeung hiji aki-aki nu bengkung siga urang. Bongkok, aki-aki ngaran Aki Giri kitu tah. Nah kungsi ngaliwat ka dieu atawa henteu. Ci kuring hayang meunang katerangan ti maona. Bejakeun we blak-blakan lah. Da eueuh rugina ngabejakeun ka kuring ge. Cek Mang Itok bari ngalinting bako. Tina daun kawung geus kitu terus udud haseup menimulak minuhan warung. Hih, ari Jang Itok sok teu pupugu. Ari geus anu ngaliwat ka dieu mah moal nanyakeun atuh mate. Can aya nu ngaliwat ka dieu mah. Paling nu rek jajan bungkul, anu rek irit ka ditu mah can aya. Anu jajan mah loba atuh nu kadirek ngadon dahar, ngadon ngawedang aya. Ngadon ngopi kitu tah. Nya syukur atuh ari kitu mah nya mah. Jadi can aya nyamanya nu rek kata nyolaut teh. Ari jalan nuju ka lembur teh nyolaut teh sabaraha hiji mah? Pugungan hiji ujang jalan teh. Kata nyolaut mah nyaeta nu ka dieu wungkul ye. Sabab kanu sejen mah sajabat ti gurawes rumpil sok loba orai deui. Jadi tara aya jalma nu wanieun ngaliwat ka dinya mah. Oraina ge orai garalak bungkul orai senok kitu tah. Anu sakali macok teh ih. Atak jangker ka urangna jeung sok nyeduhan orai kitu mah de ujang. Jika senok nyerebebeng jiga sinuk gitu ta. Pika disebut orai sinuk gitu ta. Jawab maona para mitra sadaya. Bari ngagebahkeun hayam nu maksa rek nyokot gorengan. Pokoknya syukur ari kitu mah tuh. Jadi teh lapisan si Suri jeung si Aki Giri teh can kadarieu meureun ye. Lamun geus ka dieu mah meureunna pasti aya kateranganana ti maona. Nya syukur lah lamun geus kieu mah tenang kuring. Sok ente sanggup ini malah ada geus aman. Sebab ieu sanggueteung ka cida laparna. Oh jadi hayang dahar Jang Itok teh. Nah tuh lain tita tadi sama meh minum cikopi. Rek nasi rames daharna Jang Itok. Ih. Apaan tadi memikiran can aman. Ari ayeuna mah pan sajabati tenang teh geus teu capek deui. Ari sanguna ulah dirames geuleuh ah. Garingan we sayur oleh. Jawab Mang Itok. Har. Nyalain garingan atuh ai kudu make sayur oleh mah. Tapi baseuhan ngaranna jeung lain sangu rames artina dirames-rames lain. Sangu campur maksudna teh. Oh, campur jeung keusik. Ah, Jang Itok masuk rupa-rupa teh ya. Segala-gala teh ieu. Manya sangu campur jeung keusik barina oge. Bari ge jeung ieu jeung tempe, jeung gorengan, jeung sayur, jeung sajabugana dihijikeun gitu ngaranna sangu rames. Oh, sugan kuring mah sangu rames nu dirames-rames gila. Manesina kadahara naon kitu tah. Mun kadaharan Jang Doma teu naon atau Jang Kuda kitu tah. Kuring mah jelema. Upir aku deui. Ngalayangan make dirames-rames da kahoream-hoream atuh da kotor. Cek maona para mitra sadaya. Bari ngawadahan sangu sapiring. Sapiring mentung teu make ukuran. Da biasana masok li ukur anu dagang teh harita mah kulantaran meulina Mang Itok. Nya mun gede pisan ngalasna teh. Sanggeus beres sakumaha kahayang Mang Itok terus disodorkeun ka Mang Itok. Mung waktosna ka Bujang Sehep.